warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi sareng rerencangan di Sakola SMA Puspa GRI kelas 10 MIPA bade ngawawancara Sekretaris Desa Nanggala Mekar kangge tugas bahasa Sunda. Tepangkeun Abi Rahma Aurora, Abi Lina Herlianti, Abi Rusman Nawawi, Abi Riko Karyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangkeun nami Abi sareng rerencangan ti kelas 10 MIPA SMA Puspa GRI Ciranjang bade ngawawancara Bapak kanggo tugas bahasa Sunda. Sataacana tepangkeun wasta Abi Rusman Nawawi, Abi Ripa, Abi Lina Herlianti, Abi Rahma Aurora. punten dupi jenengan Bapak saha jabatan Bapak janten naon ti iraha Bapak janten ngajabat di desa ieu. Waalaikumsalam. Perkenalkeun tepangkeun wasta abdi Nanda Danu Enastika STMM. Abdi di desa ieu ngajabat sebagai sekdes. Abdi ngajabat sekdes di tahun 2020. Dugi ka ayeuna Terus 2 tahun ya Pak ya? nuhun tos 2 tahun kaluresan abdi di dieu nya. Kumaha karakteristik di desa ieu tiasa dijelaskeun singkat, Pak. Karakteristikna maksudna kasetik kumaha ye wargana atawa perangkatna. Perangkat di desa ieu. Perangkat di desa ieu nya ari perangkatna karakteristikna nya rupi-rupinya aya nu damelna giat, aya nu damelna sedang, aya nu damelna kirang lah. Ya. Udah semua pan dengan bebanna aya masing-masing perangkat teh gaduh beban tugas. kumaha kualitas pelayanan di kantor desa ieu, Pak? Ari kualitas pelayanan di kantor desa Nanggala Mekar mah alhamdulillah seueur anu ngarespon ti masyarakat mah sae nya. Ya. Benten sareng anu di desa-desa nu sanes di dieu mah di desa Nanggala Mekar sagala rupi tidak dipungut biaya, teu aya anu dipenta atau acis atau duit, jadi di dieu mah sadayana gratis. Jadi taya janten pungli gitulah. Taya di dieu mah taya pungli bade ngadamel serat ngalih teu kedah make biaya di dieu mah. Gitu. Paling anu aya biaya mah biaya-biaya anu atos diatur ku pamarentah. Tur nuhun Bapak punten tos ngawagel kana waktosna punten Abi sareng rerencangan bilih aya kalepatan dina cariosan anu kirang leres. Nyuhunkeun dihapunten ya Pak. Mangga sami-sami.